Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun jeung sandika wakil ti kelas 8E. Sim kuring di dia bade ngadongeng Sasakala Sukabumi anu judulna Paku Jajar di Gunung Parang. Ieu carita lumangsung kira-kira dina zaman rugrugna Pajajaran. Nyaeta nalika Pajajaran diserang ku Cirebon, Demak, jeung Banten. Harita Sukabumi tacan ka kelas Sukabumi. Ieu tempat ayana ditutugan Gunung Gede jeung Gunung Salak nu katelahna papanah awatan Pagadungan nu aya dina panguasaan Pajajaran Tengah wewengkon Bogor. Mangsa Pajajaran digempur ku Cirebon, Demak, jeung Banten, daerah Pagadungan oge teu luput diserang. Puseur Kabupaten Pagadungan ieu kira-kira ayana di daerah Gunung Walat, daerah Cibadak. Baheula katerana kadatuan atawa kabupatian pamingkis. Nu jadi bupati atawa datu dina mangsa harita nyaeta Ki Ranggah Bitung sarta bojona Nyi Raden Puntang Mayang. Kadatuan Ranggah Bitung diserang jeung diduruk musuh nepi ka ludes. Ranggah Bitung parlaya nalika perang ngalawan musuh nepi ka pangimeutan. Harita Nyi Raden Puntang Mayang keur kakandungan pikeun nyalametkeun Nyi Raden Puntang Mayang jarok kadatuan nu ngaranna Kilap Putut jeung istrina Nini Tumpai Ranggeuy Ringsan mawa Nyai Raden Puntang Mayang ngungsi mimiti ka Gunung Bongkok nu ayana di daerah Cibadak. Didinya meunang katerangan ti Tutung Windu yang Raden Puntang Mayang kudu dibawa ke Gunung Sunda nu ayana di daerah Palabuhan Ratu. Dumasar kana pituduh Resi Tutung Windu, Nyai Raden Puntang Mayang dibawa ku Ki Jarot. Di tengah lampahan kebenaran Ki Jarot papanggih jeung saurang budak lalaki umurna genep 7 tahun. Ditanya di mana asalna, tapi eta budak teu lain nyarita. Teu geulila budak teh yen manehna geus aya di leuweung sabab aya nu mawa nalika kampungna diduruk musuh. Ki Jarot miboga kayakinan yen ieu budak lain budak samanea. Satuluyna ieu budak dibawa ngungsi bebarengan. Harita Gunung Sunda masih keneh leuweung geudegan. Di pangungsian di Gunung Sunda, Ki Jarot ngurus jeung nalingakeun Nyai Raden Puntang Mayang nepi ka mangsana Nyai Raden Puntang Mayang ngababarkeun budak awewe. Nu geus gedena dibere ngaran Nyai Arum Pundak Saloyang atawa nguatkeun versi Sumberwangi nu katelahna Nyai Raden Pundak Arum. Budak anu harita menang panggih di jalan oge diurus ku Ki Jarot dipikanya sakumaha mistina. Saenggeus gede eta budak lalaki dibere ngaran Wangsa Suta kusabab Nyai Arum Pundak Saloyang jeung Wangsa Suta hirup jeung digedekeun di tempat anu sarua. Atupna aya rasa nu tumuwuh kapentara duanana. Cindekna ieu Jajaka jeung Wanoja meungkeut tali asih. Sok sanajan tali asih geus dibeungkeut jeung Nyai Pundak Saloyang, Wangsa Suta miboga kahayang pikeun nyupri pangerti heula. Sanggeusna meunang jeung ti Ki Jarot, Wangsa Suta yang leuweungan. Lampahan Wangsa Suta kabeh tilureun gunung di daerah Cikembar. Didinya Wangsa Suta panggih jeung seorang resi ngaranna Saradea. Sanggeusna ditarima jadi murid, Wangsa Suta diajarkeun ilmu pangaweuruh, ilmu kasaten, ilmu bangunan, jeung ilmu perang jeung sejamina. Resi Saradea taletah ka Wangsa Suta yen sameme Wangsa Suta kawin jeung Nyai Pundak Saloyang manehna kudu nyeun heula lembur. Eta lembur aya di tempat nu aya tangkal kirara kembar. Nyaeta ayana di Gunung Parang. Mitina ngabuka leuweung nyaeta kudu di tempat Paku Jajar ngadahan 5. Tempatna dengdek kabeh kidul. Di Tegal Pole nu daunna ungu jeung rupa kembangna hejo. Sanggeusna tempat eta kapanggih, tuluy Wangsa Suta mukalahan palemburan atawa ngababakan di tempat Tegal Pole.
Tenden carita ngeraan mangsa suta ayeuna urang ngalampah nyi pudak saloyang. Gelisna nyi pudak saloyang kawentar kamana-mana tung nepi ka lobang geden nu mikayang pikeun jadi pamajikanna. Hiji mangsa datang utusan ti mangsa pamukti mancen gawe keur ngalamar nyi pudak saloyang pikeun jadi selir. Si Jaro jeung pudak saloyang teu bisa kumaha saestuna lamaran teh geus ditolak ku Nyi Pudak Arum, tapi Nyi Pudak Arum dipaksa. Ngarasa dipaksa, Nyi Arum teu narima atukna belut jeung eta utusan. Nyi Pudak Arum nyaeta wanoja anu sakti. Nalika diserang ku utusan tadi, eta geus utusan dipelengkeun ku leungeunna malaman nepi karek potong sagelap. Nempok itu eta utusan ngarasa era, tapi atukna Nyi Pudak Arum bisa ditewak oge serta dibawa ka Demang Sakamukti. Nalika arek malam pangantenan, dadakan eta Demang silar dunia. Tung nepi ka Nyi Pudak Arum salamet jeung tetep kajaga parawanana. Gelisna Nyi Pudak Arum kadenge deui ku gegedean Beunghar di Pada Beunghar. Ieu tempat ngaranna Pada Beunghar. Beureun pageulana loba Beunghar cicingna di eta tempat. Kajadian tilur oge lumaku ka ieu gegedean. Manehna tilar dunia samemeh malam pangantenan. Aya deui jalma Beunghar nyaeta Ki Sastra. Kahasil migarua Nyi Pudak Arum, tapi samemeh pangantenan ieu Ki Sastra dadakan tilar dunia. Geus kitu ieu bejang ngeunaan Nyi Pudak Arum kadenge ku seorang haji di Centayang nyaeta Haji Jamalil. Manehna miboga pamajikan kurang leuwih kana 20 orangna. Dina danget harita manehna geus jadi haji sabab geus asup Islam. Nalika Haji Jamalil rek ngalamar Nyi Pudak Arum, di tengah jalan manehna kasamar gelap tung nepi ka tilar dunia. Kitu we jeung kitu satuluyna nggalawakeun hayang mika garwa Nyi Pudak Arum tangtu tilar dunia samemeh malam pangantenan. Hiji mangsa ieu warta ngeunaan Nyi Pudak Arum kadenge ku Demang Kartala. Ini nanya eta Demang teu Mangkalaya nu ayana di daerah Cisat Sukabumi. Raden Kartala miboga penasehat nyaeta urang Jawa ngaranna Sakatana. Ngadenge aya wanoja anu mawa cilaka Sakatana Cimarita. Leuwih hade ieu awewe urang paehan wae cek Kartala. Keun wae urang pasrahkeun wae ka Sultan Demak. Lamun kurang dibaktikeun ka Sultan Demak, pasti urang Demak bakal nyuguhan urang cek Katang. Singkat cerita, Nyi Pudak Arum beunang untung nepi ka leungeunna di Borgon. Maksudna ieu Nyi Pudak Arum teh arep dipaehan ku cara dipenggang. Pendek ieu carita, ayeuna urang sampai ka lampahan Bangsa Suta. Harita Bangsa Suta keur ngabukbakan lahan pikeun nyan lembur di Gunung Parang. Dina hiji waktu nalika Bangsa Suta tersare, dadakan manehna ngarasa teu geunah hate jeung pikiran. Tuluy manehna kaluar nyang rumah rempah tung nepi ka Anjung daerah Cisar. Kebenaran Nyi Pudak Arum harita teh arep dipenggal beungeunna kalayan parentah Demang Mangkalaya. Nalika medog bedek nepi kana beungeunna Nyi Pudak Arum, gancang Bangsa Suta ngambetkeun bari ngaharewos. Daguan di Gunung Parang, handapeun tanpa paku jajar miboga lima dahan. Didinya aya tempat nu keur dibabakan ku kuring daguan di dinya. Anggeusna Bangsa Suta ngaharewos kitu, manehna ngadu jajaten jeung salah saurang algojo. Nalika keur ngadu jajaten kitu, manehna teu apal Nyi Pudak Arum teh ditewak di algojo saja. Nyi Pudak Arum diboronggon tuluy diasupkeun kana karung tuluy luhurna dibeungkeut sangkan teu kabur. Saenggeusna di karungan, eta Nyi Pudak Arum dibawa ka Pulau Putri nu ayana di Teluk Jakarta. Nalika Bangsa Suta ngadu jajaten, dinyana miboga sangkan yen Nyi Pudak Arum teh geus nepi ka Gunung Parang. Saenggeusna ngelehkeun eta algojo, geuwat Bangsa Suta ngajuju ka Gunung Parang. Saenggeusna nepi, geuning Nyi Pudak Arum teh nyampak di ieu tempat. Ningali kitu kapaksa Bangsa Suta nyurang Resi Saradea nu jadi guruna. Sabenerna saenggeus Bangsa Suta miang ka Gunung Parang,
Resi Sarada pindah ke Gunung Arca, nu ayana di deket Pasir Pendial di kidul daerah Cigangka. Telila sanggeusna disamat, dia Resi Sarada datang, manehna cumarita, Wangsa Suta. Lain dina zaman ieu ayeuna budak kudu ngahiji jeung budak arum, tapi dina zaman sejen saumpama geus nepi kana ugana. Tapi hidup kudu ngadaguan nepi ka ugana datang. Lamun saumpama Gunung Parang geus pinuh ku imah sarta saumpama Tegal Kole geus jadi kota. Dina eta mangsa bapak aya wanoja nuntun masyarakat keur katarangsara sabari gagedekeun hate wanoja muka nyinyirian ku salakina tah eta wanoja titisan di budak arum sarta eta mangsana hidup bisa ngahiji jeung manehna. Dina legenda Sukabumi, Wangsa Suta nu munggaran babakan Tegal Kole tug nepi ka loba jalma nu bubuara ke tempat ieu. Satuluyna nyarian imah di ieu patempatan tug nepi ka jadi kotana. Wangsa Suta tetep ngadaguan sabab kitu pokna ceuk Resi Sarada. Yen ieu tempat bakal dibere ngaran Resep Cicing di imah Sukabumi.